Toike carita hikayat kana kapena kali sing wasta Abdul Rojak kang kaputra si Abdul Qadir Syekh Abdul Rojak Angli anak prapto saestu maring bapak manira atakona dening alingi alesna apa tuan warutane jadi ieu caritaan utawi iki cerita hikayat kang kaping kali ieu caritaan anu kadua sing wasta Abdul Rojak kang kaputra si Abdul Qadir. Jadi si Abdul Rojak kaputrana si Abdul Qadir. Syekh Abdul Rojak Angling anak fakta wong saestu maring Bapak Madura Syekh Abdul Qadir ngadengi ayeuna masa urang anu dongkap ka Bapak kaula alis masa patuan waruh dari aulia. Jadi sahur cak anu naroskeun dia pun tentuan keirasih bahwa nyawa ieu jadi wali. Syekh Abdul Qadir wacana witan isun angawaruhi isun tadi aulia nalika isun inguni umur sadoso tiris longa amang-amangan isun maring madrasah panggonan dina bocah ngaji resep senang mulia ana malaikat para dijawab putuan Abdul Qadir Jilani bahwa kaulatnya ternyaho nyaho jadi wali ke waktu tiap pula ulin-ulinan terus nama ke tempat barudak ngaji ke tempat madrasah geus kitu teh aya malaikat anu ngabejakeun bahwa kaulatnya waliullah. Jadi umur 10 tahun dan 10 penjajah geus diangkat jadi wali. Maka ngucap malaikat ing seke bocah ngaji seke bocah wayang panggunan linggih dan becik waruhan nira sami iki wali warawuh iku sebab manira roh ngasajenan